kurang hasil ngaji setahun insyaallah ke minggu hareup kurang ngaji terakhir di tahun ieu teu kudu mawa kitab teu kudu mawa duit teu kudu geus isuk bageus ulah aya ya kecuali biasa ngawuduk istiqomah biasakeun teh mah sika Allah tiis bakal nage kumaha tiisanana moal lamun geus ka Allah mah datang orang wali motor lamun urang teu ka Allah panas di budak kakarage usaha 2 geus wali motor sial teh budak ji aing bae usaha ti baheula teu boga motor eta geus kabeli motor asana guguru kajen kumaha ge ka Gunung Kawi boy pangelehkeun aing dibeulem ka aing motorna tah je blon teh aing geus ka Allah mah maha kawasa Allah aing mah bangis kebal gete dibere tapi geus alhamdulillah sakit nyana maka karak 2-3 poe usaha geus bisa alhamdulillah mudah-mudahan bae bisa pakai ibadah ke motorna aing ngadoakeun Allah nyahoeun tak urang ngomong kos kitu bae sorangan Allah nyahoeun ya Allah ya Rabbi tiis lah geus dibagi-bagi ku Allah atuh meureun aing usaha sakit jada sakitu ge usaha sakitu geus anggeus Allah ngabagi geus tinggal nariba bae geus alhamdulillah tiis kan ngeunaheun ngariung ieu teh bae dibagi berkat pas janan teu keur carita berkat ya mah atuh geus bae geus aya babagianna meureun ti Allah aing meureunana teu kabagian padahal aing jadi hareup eta ngariung itu bagian tulisan di Lauhil Mahfuz batu tetep baik itu geus bae balik tah tenang kan tiis ulah kieu kanu boga imah geus aya tulisan meureun teu kabagian sareng menta tah mah aya ngomong kos kitu di nu boga imahna sareng tok tarang tah mah hayang dikieukeun emang sareng kabagian hayang dikitukeun tah tolol tah ustad blon atuh tiis hate ulah ngomong di hareupeunana masyaallah aya ngomong di hareupeun emang ustad teu kabagian henteu tadi babagikeun bae ka kabar geus sekali lah geus aya di Lauhil Mahfuz meureun teu kabagian lain Lauhil Mahfuz nu bener ya tad aduh katara bae aya hayang mah tetep bae ngoceh bae coba lamun urang teh tah eta paling dibere ke tungguan tad dibere biasa hakur tapi lamun urang tetep henteu bae geus ka imah bae geus tulisanna di Allah Waalaikumsalam dibukakeun lawang ku pamajikan teh emang teu mah berkat geus ti ditu teu kabagian meureun di Lauhil Mahfuzna eueuh meureun atuh geus cek pamajikan eueuh masalah geus ya ilahi biasana sok mawa bae henteu geus eueuh masalah meunang 2 jam aya Assalamualaikum saya teh budak Assalamualaikum buka ya hampura ieu tinggalin ustad teu kabagian berkat kan tuh wow loba jasa lamun akur mah tadi bareng lah dijingjingin ieu mah teu kabawa eta mah kan 5 motor teu kabawa cekena ku 5 motor ieu waduh cek ustad engke-engke deui mah lah aing engke mah suka tinggalin bae lah emang dasar hayang mah hese bae aduh Gusti Allah tuh jadi geus jika Allah geus mah tiis teh geus beres ieu dibabagi Allah kabagian teu eta teh kudu plong nikmat hirup bakal insyaallah teh menghadapi bulan suci Ramadan maksud kula ka barat ka timur ge isuk bake urang ngabahas tentang puasa nah ieu mah tingkatkeun coba puasa urang keyakinan urang minimal ulah terlalu cinta ka dunia geus dibabagi gerage ku Allah urang ulah nyontohan lain lalagaan seperti kieu urang ayeuna mah carita ngariung ieu mah keur carita teu hayang ieu keur carita dongeng ngariung ulah dihayangan ge dibere berkat dibere duit ulah dihayangan ka Allah bae abdi bandeg silaturahim deuk zikiran di ditu ka Allah dibere alhamdulillah ieu keur carita teu diberena ge geus urang alhamdulillah ja emang ka Allah hampang hampang jeung ganjaran gede ganjaran nu merena ganjaranna bagus lantaran teu dihayang-hayang ku urang
gede jeung leutikna urang narima ketika orang sugih ya nu ngondangna nah ya mantep biasana encan amplopna encan berkatna mantep kajen kuku wage disejak di jero hate datang ka ditu berkatna leutik amplopna leutik datang ka ieu sia jas sugih ku sugihna bloon tuh budak ku galedeg nyeria teteh teu bisa ikhlas Pak teu bisa plong-plongan aya bae teu bagus padahal urang hayang sakitu tulisanana baheula teh di alam arwah urang hayang sakitu urang teu hayang sakitu tulisan memual bisa robah mantak urangna nu kudu dirobah nemahna ka Allah ulah hayangna jak dihayang-hayang sakitu teu dihayang-hayang sakitu tinggal dirapihan urangna doang tah masyaallah karim tak eta teh supaya ngeunaheun ka awak urang ka jiwa urang ka diri urang geus engke ibadah ge mantep ka Gusti pat ieu nu batak ibadah teh sudah Allahu akbar hai ngariung kudu teu kabagian berkah sia jasa nya jauh tah ngariung ih teu saimbang tah ngariung sia keur baca iya kana budu si ka ngariung eta kan eta tah mawa teu husu teh kos kitu tah ieu ke contoh tapi lamun urangna plong ka Allah teu ka bawa salat moal Allahu akbar teh mah geus ka Allah Ka'bahna Allah roh teh ka Allah bae geus teu diomong-omong ieu teu ngerenyeng jero hate jadi setan ge bingungeun setan sial ieu husu jasa salat setan ya toelan deui go setan heuy pan sia ngariung biasa siapa nyariung kita gede apa letik ente tentang kuma Allah baik terus atau ngobrol-ngobrol kene tau kan jadi lawan diplongkeun nah haju kudu kumaha usaha teman nu kitu mah usahakeun ku urang usahakeun batin teh kos kitu tah ieu deuk puasa urang ngaji sataun tingkatkeun maksudna keyakinan urang ka Allah mun teu diusahakeun ku urang moal yakin moal nambah maksudna malah abrut-abrutan malah ngaharepkeun pamere ieu mah dibere misalnya atuh alhamdulillah gerak Allah ulah ngarep-ngarepna modal contoh tadi tah ih tahun itu kabagian tahun ieu teu saha sih nu ngondisikeun di kabupaten dilaporkeun ke waing sia teu kadeuleuan meureun pan aing kiai an aing teh ustad aing teh tokoh batur bae ka aing nganggap kok bupati henteu saha sih nah eta blon ulah kitu tah teh ulah biasa bae tau camat teu mere bingkisan teu beres si camat teh dipecat kitu ku aing mang sia bisa mecat ayo keur carita ka barat ka timur teh maksudna hate urang lempengkeun ka Allah tanpa suuzon tanpa nyin goreng ka pabareta lain titah goreng jeung lain titah mengamusuhan lain akhlakna urang ulah resep atuh kajelobana mah kadang anak urang nu jadi DPR atuh kadang-kadang tatangga jasa sapagerejeun ya tuh biasa bae geus urang ulah kieu deui teu bener teu budak sajan tarawih atuh ulah atuh biasa bae wayah tarawih urusan bener jeung teu bener urusan nyana ngan urang ulah ka babawa ji betek kula mah akur bae ge wayah ngomong-ngomong bae keras wayah nyana datang mah atuh akur bae sebabna atuh jelema nyana ge yang bener atuh biasa bae jeung nu sakumaha-kumaha ge akur urusan akhlak urusan nyana urusannya silaturahmi urusannya anak hayang deket meureun hayang bener hayang minta petunjuk atuh tuduh keur carita ngaji atau memang bangkawarahnya nama memang teu bener biang teu benernya nama lain deui keur ngaji caritakeun akhlak bobrokna ketika ngana datang mah atuh ulah dibabawa nu kos kitu mah atuh nyana silaturahimna yang nyambungna atuh ja Allah ge beureuh neuleukeun nyana maksudnya Atuh tinggal kos gitu bae teh ieu urang sok kabawa kajian. Lawang, kurang itu.
lurah ayang beres dek bener ku mah atuh salat dia ka bawa Allah bagus sial ta lurah datang ka imah goblok geus itu malah ondo atau pokok gitu salat ulah plongkeun bah ya Allah jadi ngeunaheun beresan diri urang masing-masing sebab nu bakal menghadap ka Gusti urang sorangan nu bakal ditanya diintrospeksi urang kabeh kurang gerak hisab awak kurang hasibu qoblaan tuha sabu salat aing tibalik datang ka ayeuna komplit apa henteu sanggeusna komplit bener syarat jeung rukuna apa henteu sanggeusna bener syarat jeung rukuna babacaanana bener teu sanggeusna bener atawa henteu babacaanna khusyuk atawa teu terus makin hari itung ku urang perbaiki salat urang hari ieu mah ya bangsa pertanahan boh teu meunang tinggalun diperbaiki bener-bener urusan perdagangan diperbaiki henteu jore bagus tapi kunaon nu bakal urang menghadap langsung ka Gusti teu pati diperbaiki salat urang zakat urang sakedeung deui urang puasa tah ieu puasa urang tingkatkeun tina puasa tahun-tahun nu geus kaliwat tahun nu kaliwat puasa aing menghabiskan bonteng suri 150 nah turun ku ari geus turun 100 jadi dikurangan 50 meulina mah tetep 200 nu 100 jual aduh ya gitu introspeksi ayo makin hari makin bagus urang eta pepelakan amal urang kitu teh boro-boro ku Allah ku urang ge karasa ieu ku tatangga urang ge karasa ku pamajikan urang ge ku keluarga bakal kanyahoan engke ge ngomongna lain deui rada beda ka haji tahu dia mah ya biasana mah lain kitu puasana wari mah ngadekluk besokna di mushola balik-balik maghrib barang ditanyakeun teh orang morongkol tapi deres sakitu ge deres kalau jadi pemajikan ge beda ngomongna rada aya perbedaan kunaon emang bu biasa nama abrut-abrutan bulan puasa teh aja ngomong wow tapi di tahun ieu mah ja bagus ka haji teh loka mana bejana bea Quran 5 teh genep cenah tah iyalah coba motivasi diri urang dorong diri urang naon nu bakal ngajadikeun motivasi ka diri urang bolak-balik gereja bolak-balik artina nu jadi motivasi teh nu jadi ngadorong model kieu aya jelema jawara gagah jasad sanggeusna gagah pohara kagagahanana deuk betabraka ka rumah sakit urut eta hatena luar biasa leuleus jasa aing nganterkeun bae ai Jumat ka masjid di heula padahal mah tilok salat tadi tilok salat tilok ka ieu kiai aing ajak atuh sakiana ieu silaturahmi leuleus kan hate teh ngomong di hareupeun kiai aduh kamari mah kula ambalaya hirup ku ari malah dek tobat moal deui besi kaburu paeh tuh kan bagus kan hebat kan make tungket jana leumpang ge doakeun cenah kiai lah geus moal deui cenah kula ieu bo Jumat ge ti heula bae ngaji ge pohara diu barang sehat deui boro-boro ka imah kiai amprok ge di jalan ka imah kiai malengos
eta kos gitu ta. Jadi berarti eta bagusan keur gering apa bagusan keur sehat? Orang doakeun mah mudah-mudahan gering terus. Eta motivasi gering hebat ta. Nu ngadorong kana ibadah. Jelema kerja di pejabat, wah ambuala ya hirupna. Di mana hotel, di mana aya, di mana naik klub, di mana aya, awewe geus dibawa lantaran duit tinggal ngarauan bae menang nyokot di tukang dangder, tukang toge. Menang nyokot di tukang oncom tempe, teganya dirau kunyana, geus dipake hiburan. Kueri dibere gering nyana. Atawa ditangkap ku polisi, atawa enggesan jadi pejabat. Nah, jadi DPR. Emang kiai begitu pakai kokoset bae. Bagus loh masalah aja kiai na ulah embung biasa bae. Biasa bae emang kiai mah asal geus turun untuk ka kiai. Emang kitu ti baheulana. Ente boga masalah mah tilok datang ka kiai. Emang gitu jadi ulah kieu sia ai geus kieu ka aing ai kamari henteu ulah kitu. Atuh bengkel jenengan. Bengkel mana aya mobil bagus ka bengkel atuh malah aya. Kudu geus dorong. Tak datang ka kiai mah ieu bangsa tahun kolot dan onder dina kudu diganti. Waalaikumsalam. Dari mana? Aduh, saya dari Jakarta. Ada apa? Sakit saya, Pak. Oh, udah lama ya, ada sebulan malah. Tadinya kerja apa saya pejabat, tadinya pakai. Terus ya sekarang mau udah pensiun. Tuh. Dulu dia apa cek mana? Cerita geus nyana kerja di pejabat mau pohara jasa anu. Oh iya berarti bayawakna ya. Nusok dicaritakeun dina koran teh ieu horeng bayawakna ye. Cek hate bae ulah oh ini bayawaknya ya. Ulah gitu. Ngegel kayaknya. Ini ada apa? Doain aja bagi takut saya keburu mati. Bagus kan berarti. Terus jangan ngomong-ngomong sehingga tuh guys calik. Alhamdulillah. Calik. Ya udah duduk. Jadi kebelah dia na dongeng leles hati. Alhamdulillah. Balik seminggu deh nyana datang bebeja gagiai anu balik ke seminggu deh datang leles hatena. Kiai cenah ye pangmikeunkeun ka fakir miskin tuh kan. Ye jang pasantren, jang masjid dipetak-petakeun. Beres terus pulang ke rumah sakit. Jawabna malah dulur-dulur nage ngejemput cenah kiai supaya ka dieu. Eta hebat kan. Leuleus kan berarti geus pohara jasa tah hatena teh ka Allah deukeut eta kos kitu teh deukeut. Beres balik ke rumah sakit jag waringkas sehat bebeja kaki alhamdulillah ki berkat doana cenah mantep jasa guys pokoknya doakeun cenah beli mobil anyar nah sia mulai ya meuli geus mobil anyar leng istinya hokaler kidul tak bagusan keur gering apa bagusan keur sehat bagusan keur gering eta nu dicaritakeun tadi sebenarnya sia ge kitu
gitu sebenarnya akur eta sebenarnya tak gitulah jadi nu mantak jelema muriang teh ya deket ka Allah tah bukti tak kos gitu tapi lamun ahli Allah mah lain deui pan eta mah tataina abrut-abrutan jadi leles dulur-dulur ngalayat hayang dilayat ku kiai ku ustad malah dijemput jaim kaneun ieu sakitu tajana mangis asa deket ai bangsa ahli Allah mah lain begitu dek dibere muriang geus lah ulah kadar ieu jelema riweuh tuh geus aya nu neuk mah tungguan bae di arep geus cukup geus ditabalik bae geus teu kudu kapanggih cukup geus riweuh lantaran daun geus teu hayang ngobrol beuki dibere muriang beuki mantep ibadah ka Gusti Allah beuki terus bae embung per detik embung poho ka Gusti Allah mendak kadang-kadang waktuna teh tertentu jam sekian bae geus kaluar deui nya embung diganggu nikmatan jeung Allah jeung kobo kapanggih jeung camat geus teu hayang hayang kapanggih jeung lurah jeung bupati geus embung baueun bau keur sehat bae embung dibere duit kuno kos kitu teh embung bau teh duit teh coba ge ieu mah lain lalagaan mamang mah teu pernah nguji duit dibere ku bupati 5 juta sok sabaraha kali diberena ngomong atuh sia ieu nang dagang atawa nang jujualan ieu meunang ti bupati atau ti pamarentah tenden di dieu nang dagang nang jujualan rada jauh ke satahun buka nu ieu mah pangaruh tah menang jujualan jeung nang dagang ambeuna biasa bae coba nang ti bangsa pamarentah ambean bau eta eta mah tilok ngahajakeun sih tilok dibere ongkoh meureun deui atau dipake bae terus sekep bau atuh kula bawa asup ka kamar teh kan ieu bau amat aya naon terus bae puyeng bau ka kamar teh puyeng aya naon isi di kamar aduh semprot ku kula make hairspray waduh malah masuk inget eta teh nu sok dibeulem teh buhur seungit paling 2-3 pelengit ke bau deui dipel isi bau amat kamar aya naon terus bae hate teh jiban bau amat sih di lamari dikieukeun ja eueuh nu bau pas ka dinya oh ieu bau aya naon ye horeng duit ti pamarentah ya tuh masya Allah aduh gegeran bae dibalikeun ka motor kos gitulah tah duit jadi bisa ngomong teh geus pernah ngalaman bau tah mas mantap kaju teu hayang ge mantap kula mah sompral gitu hayang mah teu hayang lain lalagaan teu hayang ieu mantap diomongkeun supaya kadengeun ku pamarentah ulah mere aing teu hayang jasa sebab bau coba ge lamun urang ambe bau delan sia nyaho kadelan atuh nyaho aja beuki deeran ka bege teu nyaho kumaha mun kitu mah strawberry teu nyaho pantes katarasi mah teu nyaho bohong tarasi bau eta ieu kurang mah ieu ngomong alal hak lillahi taala tengah aja eta duit disimpen bae pernah dibere disimpen kos gitulah terjadi lain ngahinakeun lainon Allah mere kos kitu bau bae eta mah sakitu ge alanyar pan duit ai meunang nu kos kitu umpal lagur alanyar bau masya Allah da teu teu hayang embung bae datang ka kuarida embung tah kedah kadengieun embung henteu anti pamarentah teh naon nya pamarentah teh dulur urang tatangga urang butuh nyin KTP butuh pengurusan SPP teh jeung kudu urang kan kudu ngadukung kudu atuh lamun pamarentah negara urang teh kumaha ngan gula embung dibere
bau eta duit Masya Allah barang dikeluarkan henteu kamar jahe wih itu seger Masya Allah kok mau pemajikan asup atuh bersinar-sinar tuh Gusti Allah badak lamun can pernah moal bisa ngomong can pernah jadi eta bet sabodo takos gitulah kejadian anak Masya Allah antak lillahi ta'ala sababaraha urang nu make tim sukses mereka kula bikin deh teu kudu dicaritakeun jelema embung bikin kagetun nya bikin naon pernah terjadi bau atuh jang naon teu kudu dicaritakeun jelema nu titah mikeun lain saurang tim sukses bikin teu hayang ka ditu geuning we dampikeun ka kedatang ka kuari teu pernah datang ka aja jadi kula mah teu bendu ieu ka jelema henteu sama teu datang nyana isin atuh lain nyana bae nu isin mah tetangga ge loba nu isin teu masalah tah mah geus loba ngeun embung bau entek lamun aya kiai haju jadi tim sukses Golkar gitu teh melengek kula lain melengek ai bau mah teh geus puguh ngan melengek jihan dadahe kanan atuh bager mah bager bae dukung bae tahu lillahi ta'ala satahun dah duit teh satahun bisa ke bae mal dipake lah bae bau ya Allah ngaji encender geus ka bau-bau Otak lamun urang ngadenge urayan kitu Syekh Abdul Qadir urayan Junaidil Baghdadi Imam Junaidil Baghdadi Syekh Sikti Ma'rufil Ghori parantes nya nama nu langsung neuleuh hakikat kula bae satahun dibere bau ku Allah kuari jadi embung bae sakapeung waktu aya hiji camat mereka kula pernah teu ditarima ku kula aya nu teu pernah lantaran abrut-abrutan jasa teh aya nu saja nu ditarima kene ieu keur carita salah sahiji camat teu ditarima jangan lantaran mabok camatna sinah nyaho kula judi aya camat lain aya buktikeun ku ari jaya ngan moal dibejakeun teh rahasia sebab bareng jeung kula kitu depan bere bung teh hiji mangsa datang deui ka imah poe Jumat merekna teu sasalaman teu mah dihandap balik dengan oh ieu pamerenganna ieu teu deui ku kula kobal diatepkeun bae teu dipake-pake bau deui bae cak mamang teh kadiekeun coba nu bau siapa di bau-bau ke terus bae hogo kos gitulah Masya Allah karim masalah dek kuku aja salametkeun diri urang ulah pake abrut-abrutan ulah kabita kuno kos kitu tah lantaran meureun mun urang dibere neuleuh mah ku Gusti Allah gila sarua bae ngan urang mah dongeng-dongeng para wali bae kos kitu antieun saju guru-guru urang kamari alal haq abuya Cidahu lamun dibere ditarima disimpen di juru aya sakarung duit di pemerintah sakarung Abah Ucu almarhum caringin nu mantak mabruk ge ilmu na emang kumaha gitu tenen nya nama di luhur tah kadinya di luhur pan nama boga nya naon ngaranna lain jadi tempat sarena teh Kolambu kalor Kolambu yes teh di kukumah almarhum abah di dieu sok diteudeun bae dilaci tah kos kitu duit eta beureunanan ai ditarima-tarima aja besi pit dengan dibere embung beureun ku Allah ai urang kudu daftar proposal iya keur carita guru urang guru abdi di Wetan sami bae komo mama Bakri bata geus terkenal jasa guru urang kabehan
kemudian atuh sakarang-ngaranna Mama Gentur mangus pohara jasa Mama Satibi itu guru nu Cikaida atuh komo nu baraheula mah pemerintah nage masih kene encan terlalu zolim geus embungeun kunaon kiai kuari antri teu salat asar acan antri pembagian ti sabaraha dia pun sabaraha ente antri mah nyana mah dibere langsung doang teman. Ayo nanya ke nu antri we. Haju sedih teteh haju sedih ya Allah ya Karim. Kudu boga tekad kajeun teu dahar aing daripada antri kitu ja ilmu geus aya. Mantak naon teh boga tekad kos kita aing mah kajeun teu dahar daripada antri na amat. Masya Allah ku dibere langsung ge eta teh bau atuh kumaha teh otak diteden di mana sih kiai eta kiai Masya Allah aing mah ka kiai doang kalain kiai mah sabodoh lah kalain kiai mah emang geus kadinya mauduna teh mah teh eta mah keur carita dibere bahu teh duit ya Allah ya Rabbi Gusti Allah gitulah ulama-ulama salafus sholihin nu mantak urang dina kitab dititah nuturkeun ulama salafus sholihin lain sorbana lain bajuna lain udeng-udengna nu kituna ge tuturkeun di zahirna cangkangna ngaranna nu jelas teh batinna ulah make udeng-udeng pake neangan duit di pemerintah ulah make jubah haju gaok kada duit di pemerintah makeun hayu bae langsungkeun jeung pembangunan kantor jalan fakir miskin kajen geus tah ka ditu kiai mah ulah panutan lamun geus teu bersih bensina boh kahijab mun teu kaju teu sejuk dedeketan jeung kiai proposal kiai-kiai anu ngahajakeun menta ka pamarentah lain itah misah urang jeung pamarentah lain tapi nyana terus urang-urang bageur biasa nyana ja osok menta tulung ka urang doakeun malah mah doakeun mudah-mudahan bener ngajalankeun roda pemerintah dana ulah kabita cara batu jasa sarua nya ge hatena mah yang salah atuh sarua ngan ruang lingkupna bae di dinya da urang ulah kababawa ya Masya Allah karim komo deuk puasa mah ieu deuk puasa oh dikiriman ku bupati teh hiji kabanggaan letik jasa teh mah otak kiai malah ngarep-ngarep tahun kamari mah aya koton ieu euy nya aing jadi teu kapake sial jasa teu kadeuleut naon pan aing kiai ya Allah ya Rabbi teh si bupati ku tolol-tolol teh jare kanan bupati di jero ibah sorangan teu kadeuleut meureun aing kunyana sakieu aing tokoh kiai ih teh si bupati kunaon kos kitu kabari mah batik aya yang duit nas barakara warita kudu nama barang eueuh teh doa ka Gusti alhamdulillah salamet abdi mun aya mah santeun dipake pambeureun ku abdi atawa dibikeun ieu mah salamet Gusti sujud syukur tak kudu mah teu aya kiriman ti bupati teh ulah bendu ulah naon ieu mah sujud syukur teh salamet jadi ulah motif bendu lamun motif bendu moal beres atuh ka ditu jadi penggerak teu beres atuh ka dituna disebutna makar bisa lain damaikeun diri jangka Allah bae hungkul abdi Gusti pepegatan jeung makhluk hate deuk ka Gusti bae geus ulah aya ai dikiriman mah tarima bae ai dikiriman mah tarima oh biasa ulah kukubangan mun teu alhamdulillah salamet Gusti coba belajar kos kitu tak urang ngaji teh geus tahunan belajar kos kitu gitu ulah kieu bareng aing ngaji bae bupati ge deukeut ka aing
alhamdulillah cek eta teh sidar ngaji meureun sinar bekok tuh mah salah nyinaran tuh kumaha si ngajina masyaallah kari coba usahakeun urang babarengan supaya urang kabehan menang nur ilahi sinar ilahi sehingga deket jeung Allah rasa kadeulean Allah rasa dideuleukeun ku Allah rasa didengekeun ku Allah kitu ke deh pemerintahan lagi doakeun we tetep mudah-mudahan bisa ibadah ka Gusti Allah sehingga negara urang jadi aman ulah kadenge korupsi amin ya robbal jadi tenang hati tentrem dek puasa tenangkeun ulah haju dek ngadeukeutan ka Gusti Allah bendu jeung DPR atuh ulah kalakuanana doang jeung kos kituna jelema mah tatangga urang dulur urang kawau urang biasa bae urang teh can bisa kos kitu sebab urang mah tasawufna teu boga guru torekatna ngan zikir doang sehingga timbul fitnah ulah timbul fitnah tuh ibadah ka Allah mah jaga gedena mah hate jeung ruh bae lah cek dina ilmu tarekat Baitullah teh ayat 4 nu 2 mah ulah ka dicaritakeun nu 2 beh heula nu 2 ke besi puyeng nu 2 deui mah besi puyeng nu 2 deui mah jero 4 Ka'bah teh 4 Baitullah teh 4 nu 2 bae heula Baitullah zahir Ka'bah sadunya titah ka Ka'bah Baitullah aduh hiji di baroh Allah roh ka Allah jadi urang pan mun salat mustaqbilal Ka'bah awak tabah ai roh mah ka Allah geus lamun Baitullah mazahir setiap urang setiap saat urang ka Baitullah saat-saat salat ari roh mah ka Allah tuh per detik per menit per hari terus bae nah, ieu roh urang Baitullahna Ka'bahna Allah roh urang tak kayak pertanyaan di Kristen katanya Islam itu bertuhan kepada Allah jangan menyembah ke batu-batu kok dia nyembah ke Baitullah ke Ka'bah mendeget aing kadis ya kok yang soekeun beungeut sia kok aing sia ngaji atuh ayo penting ngaji bebalnya tabah zohir supaya kadulu seragam sadunya Baitullah dititah ku Gusti Allah roh maka Allah namun bisa nu teh ke Baitullah teu bisa mah urang gering atuh nangkarak bae jar roh maka Allah ieu atau di kapal atuh ngareupana bae geus masalah atawa nu teu jaho arah ji kemana iya nya Baitullah teu jauh ijtihad bae sorangan ja nu penting mah roh ka Allah ih atuh kumaha mantep ke kula mah asana sarareneb ngadenge kos itu seneb aju nu ditanyana teu bisa ngajawab deui ieu basa rua bae nu ditanyana dokter Andes wa sia mun aya di martil kok sia wa amat tuh gak jawab kos kitu bae ge setengah ngaji tak dokter Anda setengah ngaji coba cerita Baitullah sabaraha syariat batu hiji bae ketika orang mendek norekat dibejakeun 2 jang roh ma Allah lamun geus naik deui teh lain deui 2 deui moal we pokona mah moal maka dibejakeun teh kudu mayar Masya Allah nuadak beki mantep ge ibadah teh beki kali itu beki mantep Baitullah na di bawah aya di jero hate aya tekeung teu penting berang di mana bae teu tekeung
nukeung sateuduh aing sorangan bae sieun sieun kana teh sia bisi aya momonon bisi aya kamangmang bisi aya kuntilanak ya sieun-sieun amat buku sia jadi kuntilanak si baturna si sieun eueuh sebab aya Baitullohan teh kitu teh menarik urang mun geus carita kadinya kusakieu ge geus bisa urang tah geus nyaho kieu begitu salat tuh horeng awak doang ieu ke Baitullah hate mah ka kabog wae horeng gitu geus nyaho pantas sakitu sia nu mana kabog mana si kupa biasa sarwiti atuh terus bae mantak ke salat atuh ai beungeut mah ka Baitullah awak atuh hate mah ka sarwiti biasa eta pan salat nu tolol teh kos kitu teu nyaho Baitullah eta ngaranna pamean salat urang supaya rapi geus jaho kuari mah horeng Ka'bah teh opatkeun bae nu dua mah encan boga bagian nu dua bae tah nyaho bae heula jadi roh horeng ka Allah engke na ge lamun kos kitu bakal ngadenge azan ge lain deui urang lamun ngadenge azan mun geus roh ka Allah lain deui lain dia teh coba ge suara azan mantak azan mah teu meunang lalaunan ulah mun di lembur aya dua azan lalaunan ganti atuh ganti Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asana asar paeh budak ge azan ka situ atuh moal kadengen jeung moal tertarik jelema azan teh pan dititana ge gadeng ki bilal Allahu akbar Allahu akbar bersarua jeung di Madinah pan eta artina kumaha Allah nu maha agung Allah nu maha agung lamun keur nu di sawah berarti Allah nu agung sawah mah teu agung mikir kan nyana mikir nu keur di kantor Allah nu agung keagunganana ngadamel langit jeung bumi sia mah teu agung lantaran dadamelan Allah boga rasa ji aing hina ieu mulai berangkat nu di imah nu keur ngedeng Allah nu agung sia ulah ngedeng bae hudang ngopi atau bangkit roh teh lantaran kiblatna geus ka Allah mulai ditaekeun ku urang deuk puasa ye kiblat urang horeng Allah ngadenge azan teh Allah nu agung mah lain dagang tinggalkeun Allah nu agung mah nu di sawah tinggalkeun Allah nu agung nu nyieun langit bumi termasuk sia jeung pagawean siapa nu keur di hareupan keur di kantor Allah nu agung tutup budak tutup nu di imah kitu keneh tutup berangkat roh nanggeus ka Allah Baitullah nanggeus aya di roh oh iya urang ka Allah tuh coba anu azan tadi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah kuntuna hiji deui kajian kumaha ge ya nu embat azan geuna kadengeun kudu keur main catur minimal kagandengan nyana Allahu akbar bandeng teh budak azan keur mindah-mindahkeun kuda aing ye sugan teh kudana nyepak nyana tuh kan Masya Allah karim nah embat anu bagus suarana, anu bagus makhrajna. Nah, geus budaya santri. Siapa santri di mana? Yang di Serang. Di Serangna di mana tuh ya? Sunyatan. Oh, Kori. Iya. Adzan. Ayo. Ayo kan adzan. Sia ulah balik mondok ka Juraradutan kos itu adzan. Pake budak tak kena adzan. Ulah kieu ulah wakas ya budak ini aing can paeh mah aing bae heula deun. Tawa sia jasa sampai keur diborong ku jana kabeh. Mending mun geunaeun aki-aki. Tiga bener untuna hiji deh cabut habak untuna. Lomba ditita ku Kangjeng Nabi saat embat saat lalaunan atuh lalaunan naon ge
ngaji Quran ulamat ai keur eueuh anu nitah mah jeung kudu lillahi taala. Jadi lamun urang boga Baitullah na di hate Allah digodinaon di roh kakar datang ke roh atuh geus ketika ngadenge Allah teh ngerenyet bae hate ji Ka'bah aing tah ngadenge Allah teh Ka'bah aing tah kitu nyantel ieu menghadap ka Baitullah mah awak tabah mustaqo bilal Ka'bati awak tabah awak ka Ka'bah roh ka Gusti Allah mantak engke aya dina ilmu tarekat mah muraqabah lil Ka'bah. Jadi urang teh sapeting tadi Gusti napa Quran ngamuraqabahan diimpleng ku urang Baitullah teh. Kabayang pan geus manu encan ge cipta-cipta bae. Aduh hebat jasa tadi Gusti Allah sadunya jelema teu nu miskin teu fakir teu rakyat teu pejabat beuh kabeh ieu menghadap ka Baitullah titah ku Allah pohara amat eta Baitullah terus urang ditapakuran aya naonan sih sehingga Allah nitah menghadap Baitullah aya Hajar Aswadan ti sorga supaya urang kasaksian ku Hajar Aswad sebab Hajar Aswad di mana dicium ku urang di mana di dadahan ku urang nyahueun engke nyana di akhirat bakal ngagupay hai ka dieu pan sia pernah neuleuh aing pan sia pernah ngadadahan aing pan sia pernah istilam cek bahasa Arab maka aing pernah nyium hai ka dieu dibayang-bayang teh ku urang muraqabah ngaranna teng meureun lain sakadar sakitu eta Baitullah teh. Tah eta teh jang awak sapeuting tah urang. Kos kitu bae tah ka Baitullah. Tuh, aju rohna ji pan ai Ka'bah roh mah lain Baitullah. Tah mah jang awak. Ka'bah maka Gusti, ai Gusti teh nu mana teh allazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Terus asma'na, terus sifatna, terus af'alna. Urang bakal ngahaneng bae ke tengah peuting. Bakal ngahaneng bae gitu. Panggih ku majikan, Kak, kok ngahaneng bae? Mikiran sia manyun bae. Oh, sugan ku tapaku. Ta eta. Yes, urang ngadenge Allahu Akbar teh ngerenyet bakalna. Itu teu ngerenyet do naon? Teu ngarasa roh teh ya boga Baitullah, boga Ka'bah. Nah, kuari geus tadi puasa ta urang. Oh, awak menghadap ke Baitullah. Roh menghadap ke Allah. Sedengkeun Allah ba aya di mana-mana. Iraha bae. Neuleukeun teu pernah peureum, teu pernah nundutan, teu pernah sare. Ngadengikeun teu pernah kahalangan Gusti Allah mah. Kemudian Allah nyahoeun nyahona lain urang geus aya memeh aya geus nyahoeun. Teu ngarenyet kumaha coba. Moal daek tah dibere duit ku bupati tah mun geus datang ka dinya mah tah. Moal daek ji emang kumaha kitu. Eta mah sok hahehe di lawang bupati. Eta mah teu bagus. Tingkatkeun maksudna keyakinan urang ka Gusti Allah Subhanahu supaya bersih, supaya ngarasa wa qurratu aini fis shalat cikang Nabi. Ya Allah, kajembaran mata hate teh aya di jero salat. Eta Kangjeng nyebut kitu, urang sing panasaran Kangjeng bisa kitu ku aing henteu. Coba diarahan atuh kudu kumaha ya sugan make udeng-udeng nu gede ya. Begitu make udang-udang jangan tuh malah berat. Sugan make jubah tuh, coba ya Kangjeng Nabi gua kurota ini cuma nurutan Kangjeng ieu make jubah orang hareudang. Make naon deui atuh ieu? Terus we coba ke baju kurung jahar lain eta tah sapira papaes tama papaes cak agama. Hate tiis gara-gara geus ka Allah kitu. Ya Allah. Urang hasil ngaji setahun insyaallah
ke minggu hareup urang ngaji terakhir di tahun ieu teu kudu mawa kitab teu kudu mawa duit teu kudu geus isuk bageus ulah aya ya kecuali biasa ngawuduk istiqomah biasakeun teh mah sika Allah tiis bakal ge kumaha katiisanana moal lamun geus ka Allah mah datang orang wali motor lamun urang teu ka Allah panas di budak kakarage usaha 2 geus wali motor sial teh budak ji aing bae usaha ti baheula teu boga motor eta geus kabeli motor asana guguru kajian ku kumaha ge ka Gunung Kawi boy pangelehkeun aing dibeulem ku aing motorna tah je blon teh aing geus ka Allah mah maha kawasa Allah aing mah geus kebal teu dibere tapi geus alhamdulillah sakitu nyana mah kakarak 2-3 poe usaha geus bisa alhamdulillah mudah-mudahan bae bisa pakai ibadah ke motorna aing ngadoakeun Allah nyahoeun tak urang ngomong kos kitu bae sorangan Allah nyahoeun ya Allah ya Rabbi tiis tah geus dibagi-bagi ku Allah atuh meureun aing usaha sakitu jada sakitu ge usaha sakitu geus anggeus Allah ngabagi geus tinggal nariba bae geus alhamdulillah tiis kan ngeunaheun ngariung ieu teh bae dibagi berkat pas janan teu keur carita berkat ya mah atuh geus bae geus aya babagianna meureun ti Allah aing meureunanan teu kabagian padahal aing jadi hareup eta ngariung teu kabagian tulisan di Lauhil Mahfuz batu tetep bae geus atuh geus bae balik ka tenang kan tiis ulah kieu kanu boga imah geus aya tulisanna meureun teu kabagian sareng menta tah mah aya ngomong kos kitu di nu boga imahna sareng tok-tok tarang tah mah hayang dikieukeun oh emang sareng kabagian hayang dikitukeun tah tolol tah ustad blon atuh tiis hate ulah ngomong di hareupeunana masyaallah aya ngomong di hareupeun emang ustad teu kabagian henteu tadi babagikeun bae ka kabar geus kali lah geus aya di Lauhil Mahfuz na beureun teu kabagian lain Lauhil Mahfuz nu bener ya tad aduh katara bae aya hayang mah tetep bae ngoceh bae coba lamun urang tuh tah eta paling dibere ke tungguan tad dibere biasa hakur tapi lamun urang tetep henteu bae geus ka imah bae geus tulisanna di Allah Waalaikumsalam dibukakeun lawang ku pamajikan teh emang teu mah berkat geus ti dituna teu kabagian meureun di Lauhil Mahfuzna eueuh meureun atuh geus cek pamajikan eueuh masalah geus ya lain biasana sok mawa bae iman henteu geus eueuh masalah menang 2 jam aya Assalamualaikum saha eta budak Assalamualaikum buka ye hampura ieu tinggalin ustad teu kabagian berkat kan tuah wow loba jasa lamun akur mah tadi bareng lah dijingjingin ieu mah teu kabawa eta mah kan 5 motor teu kabawa cekena ku 5 motor ieu waduh cak ustad engke-engke deui mah lah aing engke mah suka tinggalin bae lah emang dasar hayang mah hese bae aduh Gusti Allah tuh jadi geus jika Allah geus mah tiis teh geus beres ieu dibabagi Allah kabagian teu eta teh kudu plong nikmat hirup bakal insyaallah teh menghadapi bulan suci Ramadan maksud kula ka barat ka timur ge isuk bake urang ngabahas tentang puasa nah ieu mah tingkatkeun coba puasa urang kayakinan urang minimal ulah terlalu cinta ka dunia geus dibabagi gerage ku Allah urang ulah nyontohan lain lalagaan seperti kieu urang ayeuna mah carita ngariung ieu mah keur carita henteu hayang ieu keur carita dongeng ngariung ulah dihayangan ge dibere berkat dibere duit ulah dihayangan ka Allah bae abdi bandeg silaturahim deuk zikiran di ditu ka Allah dibere alhamdulillah ieu keur carita teu diberena ge geus urang alhamdulillah ja emang ka Allah hampang hampang jeung ganjaran gede ganjaran nu merena ganjaranna bagus lantaran teu dihayang-hayang ku urang gede jeung leutikna urang narima ketika urang sugih ya
sugih nu ngondangna nah ya mantep biasana encan amplopna encan berkatna mantep kajen kuku wage disejak di jero hate datang ka ditu berkat letik amplop letik datang ka ieu sial jas sugih ku sugihna bloon tuh budak ku galedeg Iya teteh teu bisa ikhlas mah, teu bisa plong-plongan aya bae teu bagus. Padahal urang hayang sakitu tulisanana baheula. Baheula teh di alam arwah. Urang hayang sakitu, urang teu hayang sakitu, tulisan memual bisa robah. Mantak urangna nu kudu dirobah nemahna ka Allah ulah hayangna. Jak dihayang-hayang sakitu teu dihayang-hayang sakitu. Tinggal dirapihan urangna doang tah. Masya Allah karim, Masya Allah karim. Tak eta teh supaya ngeunaheun ka awak urang, ka jiwa urang, ka diri urang. Geus engke ibadah ge mantep ka Gusti. Pat ieu nu batak ibadah teh sudah. Allahu akbar. Hai ngariung kudu teu ka bagian berkah. Sia jasa. Nya jauh tah ngariung. Ih, teu saimbang tah ngariung. Sia keur baca iya kana budu si Kang Ariung. Eta kan eta tah mawa teu husu teh kos kitu tah ieu ke contoh. Tapi lamun urangna plong ka Allah, teu ka bawa salat moal. Allahu Akbar teh mah geus ka Allah, Ka'bahna Allah roh teh. Ka Allah bae geus teu diomong-omong. Itu ngerenyeng jero hate. Jadi setan ge bingungeun. Setan sial je husu jasa salat cak setan. Ya toelan deh gue setan, hei, kan siapa ngariung, biasa, hei, siapa ngariung kita gede apa letik, anteng, tentang kuma Allah baik, atau ngobrol-ngobrol kene tau kan, jadi lawan diplongkeun, nah, haju kudu kumaha, usaha teman nu kitu mah, usahakeun ku urang, usahakeun batin teh kos kitu tah. Ieu deuk puasa urang ngaji sataun tingkatkeun maksudna keyakinan urang ka Allah. Mun teu diusahakeun ku urang moal yakin-yakin moal nambah maksudna malah abrut-abrutan. Malah ngaharepkeun pamere. Ieu mah dibere misalna atuh alhamdulillah gerak Allah ulah ngarep-ngarepna. Modal contoh tadi tah. Ih tahun itu kebagian tahun ini teu saha sih nu ngondisikeun di kabupaten dilaporkeun ke waing sia teu kadeuleuan meureun pan aing kiai an aing teh ustad aing teh tokoh batur bae ka aing nganggap kok bupati teu saha sih nah teh blon ulah kitu tah teh ulah biasa bae tau camat teu mere bingkisan teu beres sih camat teh di pecat gitu gua, emang siapa bisa mecat? Ayo keur carita, ka barat ka timur teh maksudna hate urang lempengkeun ka Allah. Tanpa suuzon, tanpa nyin goreng, ka pabareta lain titah goreng jeung lain titah mengamusuhan lain akhlakna urang ulah resep. Atuh kajelobana mah kadang anak urang nu jadi DPR. Atuh kadang-kadang tatangga jasa sapagerejeun. Ya tuh biasa bae. Geus urang ulah kieu deui. Nah, tuh bener teh budak sajan tarawih atuh ulah. Atuh biasa bae wayah tarawih urusan bener jeung teu bener urusan nyana ngan urang ulah kababawa. Ji betek kula mah akur bae ge. Wayah ngomong-ngomong bae keras wayah nyana datang mah atuh akur bae. Sebabna atuh jelema nyana ge yang bener atuh biasa bae. Jeung nu sakumaha-kumaha ge akur urusan akhlak urusan nyana silaturahmi urusan nyana hayang deket meureun hayang bener hayang minta petunjuk atuh tuduh keur carita ngaji atuh memang bangkawarah nyana mah memang teu bener biang teu bener nyana mah lain deui keur ngaji caritakeun akhlak bok-brokna ketika nyana datang mah atuh ulah dibabawa nu kos kitu mah atuh nyana silaturahimna yang nyambungna atuh ja Allah ge beureudan neuleukeun nyana maksudnya na atuh tinggal kos kitu bae teh ieu urang sok kababawa kojian lawang kurang gitu lurah hayang teu beres deuk bener kumaha
Atuh salat dia ka bawa. Allahu akbar. Sial ka lurah datang ka imah. Goblok geus. Itu malah ondo tah pokok gitu salat. Ulah plongkeun bah. Ya Allah jadi ngeunaheun. Teh ya urang tinggal sababaraha lengkah deui urang bakal menghadapi Ramadan anu agung urang supaya aya perubahan dina ibadah ka Gusti Allah Subhanahu mun hayang menang Lailatul Qadar gampang baca bae Quran sapoe sapeting sakali tamat jadi 30 poe 30 geus wadoh teh wadoh geus ku moal-moalna berarti ku moal-moalna geus ku moal-moalna aduh Gusti Allah agung saja ada Allah eta ieu mau dipikir ya bakat Kiai Ona misalnya boga pengajian gitu kan biasa boga kegiatan ieu mah nu di imah anu geus rada kolot teu boga pagawean naon ieu teu boga atuh ceuk aja banding maca Quran atuh banding maca pagawean di sawah teu di toko jan teu di warung jeung saya anak aju aya ka kantor atuh emang ti leutik kitu kantor ijazah teu boga nun teu boga ngantor ka mana tuh eta nungguan payah atuh bandingkan kitu subuh tuh misalnya tunduh saya sekedeng ke udang duha maca Quran reun zohor ke maca Quran ieu keur carita teu boga pagawean menang 2 poe cek nyana betah ye aju ka imah aju nyokel remote sakedeng teh dideuleu ya udah ngawih ngeunah eta aju aya incuna mah ini mah nyanyian Ramadan bah oh nyanyian Ramadan iya gambusan gedekeun saya 3 tuh gedekeun poho maca Quran ngan 2 poe nonton kos kitu mah datang ka geus kolot layahna lah coba robah sakedeung deui panu kolot mah umurna malakal maut geus tangga deui kalau deuleu deui kanyana deuleu deui kalau mah jeta aja tere saja deui udah nonton TV keneh bae malakal maut geus tangga bae kalau sageting deui nyana deuleu deui sial tuh budak cenah nonton TV keneh bae deuleu deui kalau nah dikerekep sia ku aing ge geus kadeulean jasa ku malakal maut asal geus ompong bae ge Iza jarah rubian fa aslama thumma mata bil jurhi fala dhamana Iza jarah murtadan fa aslama thumma mata bil jurhi fala dhamana Iza jaraha abda nafsi fa'ataqos summa mata bil jurhi fala dhamana jadi 3 masalah mun ku urang dimasalahkeun jadi 3 qadiyah lantaran aya ao eta ceuk ahli mantek eta kitu ngaranna maniatul jam'i geus aya maniatul jam'i aya maniatul khulu aya maniatul jam'i wal khulu tuh adat eta teh kitu ngaranna mun urang nyaritakeun dina huruf atop tapi urang lompat bae ka mantek ngaranna adat eta kene ngan jadi bae qadiyah kos kitu teh eta geus qadiyah eta ngaranna nu kos kitu qaedah teh qadiyatun kulliyatun yutarafu ahkamu juz'iyatiha ge bakal kanyahoan ku urang juz'i geus urang hiji qaedah bisa ngerampid kabeh sebab qaedah mah eta adalah qadiyah kuliah geus make hukum kuli jangan hukuman juz'i antek tah teu meunang ayeuna hukum juz'i dipake ka hukuman kuli al hukmu bi hukmin juz'in ala hukmin kuliin atuh mamnu kecuali bab istiqra ngan istiqra teh teu meunang sambarangan teh artina kieu
mana nu kudu di Istiqra jeung mana henteu bab naon urusan naon eta teh kudu dirapihan kos Imam Syafi'i deuk ngaistiqra urusan head dipanggil awewe kade sia head sabaraha poe abdi sampai sapeting sia sampai sapeting sia sampai sapeting oh iya abdi genep peting ya 7 ya genep ya 7 oh iya abdi 15 ya 15 oh 15 atuh geus sakitu sugan nyana ka Eropa sugan ka Australia atuh teu tanyana oh berarti setiap awewe pasti head nak kabagi 3 aya nu sampai sapeting aya anu genep peting atau 7 peting aya anu 15 peting salian ti eta berarti getih eta adalah getih penyakit lain head istihadah berarti eta nyanga hukuman sadunya sepanjang masa nu ditaliti nama juz'i geus hukmin juz'iyyin ala hukmin kulliyyin Istiqra nu kos kitu ngaranna puyang sih bawa kalian geus puyang ya heunya tapi aya nu kaluar engkena aya nu kaluar tah ketika nu kaluar kumaha kos hewan kitu teh hewan ge kulu hayawanin yuhariku pakahul asfal indal mudgi nganang Istiqra tah coba cokot coba manuk begitu manuk bener nu ieu hayam bener nu ieu nyapekna teh nu ieu jelema teh nu gerak-gerak nu handap jijah heuh coba ayo taliti coba naon we kebo ge nu handap tilok aya nu luhur pan nu ngagaya mah handap bae kan sapi bener ye geus ditaliti seluruh hayawan luhur handap berarti nu handap orai sarua lauk ke sarua geus batu kullu hayawanin yuharriku pakahul asfal indal mudi seluruh hayawan ngarobahkeun cangkem nu handap nalika ngamamah nalika ngagayem eta geus jadi dia kuliah menang Istiqra jol bae buaya barang di deuleu buaya jih buaya luhur cak buaya aing mah teu asup tak ka kaedah eta bego cak buaya teh aing mah nu luhur buaya mah luhur buaya mah luhur terus bayawak cak bayawak aing luhur tanyeun kaedah tah kubata Istiqra tah ngaranna tan batak sihat eta Aing ngaji make otak ya nu kos kita mah. Nu kamari mah make dengkul. Baru make otak. Geus sigade. Lamun aya hukum nu make hukum juz'i jangan hukuman kulit taliti. Besi tigesle. Aya syarat engke kumaha syaratna. Ieu keur bayangan we hese ore ngaji. Masya Allah Imam Syafi'i mah jadi hukum sepanjang masa diakui ke seluruh ulama tapi ketika nu lain-lain konte persyaratanana kurang geus tingali dina Istiqra aya sabaraha persyaratanan nah geus nu biasa mah kulo insan hayawan sakabeh insan pasti hayawan moal aya insan lain hayawan moal kaluar sifat insan tina sifat kahayawanan jelema mah kabeh hewan nu aya di Asia hewan nu aya di Amerika hewan nu aya di Australia hewan bae kabeh cenah aya di Tangerang mah eta mana jelema make jas teh lain hewan nama lain manusia teh mah patung teh mah patung bule teh mah orang Amerika patung Amerika make baju koko make kopea make atlas sial teh budak cek urang atuh contohna ulah orang bule kayaknya orang Banten kayak gitu tah ieu mah pan foto bule dijeuleuh ku urang teu pantes tah mah bule mah kudu make lepis ke kaos mercet kacamata hideung make pet eta kakarak bule ieu mah bule make atlas make baju kokoh pantes emang kadeuna bareng dipake ku urang Kendal meng paleja eta mah ngaranna ge promosi lain jelema teh mah patung jelema mah hewan bae kulu hayawanin jismun kulu jismin mutaharikun bil iradah terus bae teh eta lah ilmu mantek ieu keur carita bongan ka panghijing geus aya 3 geus nomor kahiji Zaid ngabacok si James kafir Harobi orang Amerika
bacok kunyana bohewel waduh geus diangruh kunyana huae hua panas geus sayang nginum bae tanda lamun jelema geus sayang nginum bae tereh bae lamun urang boga panyakit geus sayang nginum bae geus siap-siap tah geus geus siap-siap bae pokona asal geus sayang nginum bae geus bae pokona ulah loba omong tanda bahwa di mana-mana urang boga penyakit hayang nginum bae geus ulah aya harepan urang ketembak hayang nginum bae urang kabacok hayang nginum bae atau penyakit panas hayang nginum bae atau urang boga kencing manis geus hayang nginum bae geus geura wasiat geus geura wasiat apa sebab cairan berarti kurang asal geus cairan atuh geus rapet kan kaluar roh teu betah cak roh teu betah ing jero geus indit aing diterang digasi aing ka ditu ka alam akhirat tuh teu betah asal aya nginum nah ieu ge si James teh geus tengenaheun jasa geus nginum deui menang hidayah lantaran tatarina nyana di Indonesia na bergaulna jeung ustad akhirnya asup Islam si James teh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah geus jana asup Islam menang 5 atau genep poe pae tah ieu nu jadi masalah mah jadi apa pae geus geunaheun beta mah di kuburan nikmat tah mah geus lantaran geus jadi Islam bersih jasa ieu tadi Zaid nu ngabunuh tak kudu kisos apa henteu sebab kerdingannya ngalakukeun pembunuhan terhadap si James eta teh dalam keadaan harobi pan kafir harobi memang paehaneun kuari mah nyana teh asup Islam kuari asup Islam mun nyana ngabunuh orang Islam pan kena kisos mun ngabunuh kafir harobi mah pan henteu lantaran teu mukafaah pan wajib sote kisos kudu mukafaah Islam pada Islam ieu mah henteu lantaran kuari asup Islam sote baheulana mah harobi apa kudu dikisos fala dhamana Zaid bebas teu kudu katempuhan sanajan nyana geus asup Islam